halaman 11 salapan. Ah, ini teh naon? Wa innaka fi mukhalatatika Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah rabbal alamin. Wa innaka fi mukhalatatika ma'an nas wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Wa annaka jeung kana yen saanyana anjeun fa'lam annallaha mutali'un ala dhamirika wa annaka fi mukhalatatika jeung kana yen saanyana anjeun kudu nyaho saanyana anjeun fi mukhalatatika dina waktu nyampuranana anjeun. Nyampuran teh maksudna bergaul. Dina nyampuranana anjeun ma'an nasi sarta manusa. Anjeun kudu nyaho nalika anjeun bergaul jeung batur. Wa khalawatika jeung dina pirang-pirang nyepenna anjeun. Nyempen teh naon? Nyorangan, menyendiri. Binapsika tegesna mah diri anjeun. Nalika anjeun bergaul, nalika anjeun keur nyorangan, eta we sarua bae mutaraddidun. Eta anu bulak-balik. Wa hadirun tegesna mah eta anu hadir. Tegesna mah eta hadir baina yadaihi di payuneun Gusti Allah. Rek keur jeung batur rek sorangan anger we moal leupas dina pandangan pangeran. Palayas kuno dan teu cicing. Wa palayas kuno dan teu cicing fil mulki di alam mulki. Alam mulki teh maksudna alam dunia. Wal malakuti jeung di alam malakut. Mulki, malakut, jabarut, lahwut. Aepil mulki tegas nama dina karajaan al-adimi anu agung. Wata'u jeung ari huruf ta lil mubalagoti eta tetep pikeun makna moharakeun. Mubalaghah. Wal muradu jeung ari anu dimaksud bidalika ku itu bahasa fil mulki wal malakut. Bahasa urangna nu gancang kahartina fil ardi eta tetep di bumi wasamai jeung di langit. Teu aya anu cicing rek di bumi rek di 7 lapis langit. Saha sakinun anu cicing? Palayas kuno sakinun walaya taharroku jeung teu aya anu usik, teu aya anu gerak, anu ungkuy-ungkuyan. Bidalika di itu mulki malakut rek di langit rek di bumi. Can aya pailan itu. Teu aya nu usik di bumi di langit saha etawa naon mutaharrikun anu usik. Illa wajabbarus samawati angin bari ari dat anu maksa kana pirang-pirang langit. Angin bari ari dat anu maksa ka pirang-pirang langit anu nundukkeun langit. Wal ardi jeung bumi saha teh Gusti Allah teh pan di antara kasifatan sifat jabbar. Angin bari ari Allah gitu. Teu aya nu cicing, teu aya nu usik
di langit di bumi angin bari ari Allah muttaliun eta anu ningali alaihi kana itu alaihi kan itu apa cing sakin atau mutaharrik alaihi kana itu nu usik atau nu cicing rekdang daunan atau kebul kabeh ge kaperhatikeun komo urang atuh ieu teh urang teh keur dilatih supaya urang sapopoe teh gitu ngarah bisa ngontrol kalakuan urang teh sagala rupa teu bisa kumaha ieu teh diperhatikeun aya CCTV gitu CCTV na ieu maha canggih ieu mah menang yen jelema ge sakitu kawas gitu ieu mah CCTV na ge ngilu kemana-mana ge alaihi karena itu sakin wa mutaharik ay ala kullin tegesna makana saban-saban sahijina karena saban-saban sahiji mina sakini tinu cicing wal mutaharik jeung tinu usik tegesna mah sakabeh makhluk eueuh nu kaluar tina diperhatikeun ku pangeran mata urang nu bah dieu mah kudu kalem we santai bisi rek didolim batur kalem da diperhatikeun ieu engke ge aya balasanana nu penting urang ulah ka batur itu unggul we keun we ku batur mah rek dikitu kieu oge kuduna ieu teh jatah urang dicopot ku batur kajeun keun bae keun we santai jadi perhatikeun ya'lamu uninga Allah ya'lamu uninga Allah subhanahu kalawan maha suci Allah usabbihu subhanahu wa ta'ala jeung maha luhur Allah Allah teh uning ngapisan khainatal a'yuni kana khianatna pirang-pirang mata kana khianatna panon ai khianataha ieu mah khainah dimanaan ku masdar ai khianataha tegasna mah kana khianatna panon khianatna a'yun a'yun jama tina ain alati anu hiya anu ari ieu lati teh akhpama eta pangnyumputna perkara atau pangsamarna perkara akhpama eta pangsamarna perkara nu paling teu katempo yaqau anu tumiba ieu perkara min af'ali dohiri tina pirang-pirang pagawean dohir pagawean anu nembrak ti urang ti manusia aya nu paling nyumput naon gerakan panon urang teu kanyahoan ku batur urang we nu bisa ngararasakeunana hianatna mata urang ngareret batur nu lain rereteunana teh gitu pan teu kanyahoan ku batur nempokeun ka urang urang ngatungkul nalika batur teu nempokeun pan dipencrong terus dirarasakeun wa huwa jeung ari itu khianatul a'yun al isyaratu eta isyarah bil aini ku panon urang pan bisa ngahina jelema ku reretan panon ngareret eta teh gitu teu kanyahoa merekode gitu teh atawa ngajakan ku reretan panon gitu sarua kicup kahartieun kada barinya kitu deui qalahu ngadauhkeun kana ieu da saha Asy-Syirbini Syekh Khatib Asy-Syirbini Sarbini wa yasihu jeung saha naon ayakuna yen kabuktian naon dalika itu khainatal ayun naon dalika itu khainatal ayun lapad khainatal ayun min idopati sifati eta tetep tina idopat sifat lil mausufi karena mausuf idopat sifat khainah pan isim fa'il sifat ayun mausufna berarti panon anu khianat ai tadi mah khianatna panon secara makna teh ari mah idopat sifat al mausuf panon anu khianat ngahartianna teh jadi Allah uning ngapisan khainatal ayun kana panon-panon anu berkhianat panon-panon anu teu digunakeun sakumaha kahayang nu mere panon gitu gulak gilek ayil ain
Ail aina teges nama panon, berarti secara makna al khoinata anu khianat. Kumaha ari mata anu hianat? Bimusarokotiha, ku maling-malingna ieu ayeun. Panon ge sok maling gitu. Ku malingna panon annadoro kana ningali. Ningali kana naon? Ilama kana pingping. Kana naon dai? Ilama kana perkara laya hilu anu teu halal ieu perkara anu teu halal ditempo. Reret deui kurang teh tunggul deui daerah ku popea. Matak setelan ieu teh saya pakaian oge bisa jadi panghala kurang teh. Moal pati gacor deui. Naon sabna era ku sarung. Ya es. Laku sarung. Sarung tuwe kolor. Jadi keur urang mah nu penting wah teu penting pakaian mah nu penting urang hatena we. Anger di mana-mana urang pakaianna ngadukung rek berbuat doraka teh bisa kadukung ku pakaian pakaian setelan aku setelan kieu. Oh gitu. Nyerahkeun atuh. Era ku pakaian atuh heulaanan mah. Maling-maling napanon karena nempo sesuatu anu memang teu halal ditempo. Teka nyawan ku batur eta mah. Tamatak disebut nge akhfama yaqau min af'ali dohir, pagawean-pagawean dohir anu pangnyumputna dina harti moal aya nu nyahoan kecuali urang nu ngagaweanana. Nya kur tiba ngagilek unggul saeutik. Wama jeung Allah teh uninga pisan jeung kana perkara. Wa jeung uninga Allah mah kana perkara. Wama jeung kana perkara tuhfi anu nyumputkeun kana ieu perkara. Tuhfi anu nyumputkeun kana maknaon as-suduru pirang-pirang hate nu aya dina jero dada gitu. Sudur teh pan sodrun dada. Naon rupa nu disumputkeun ku dada? Dada nyumputkeun naon? Nyumputkeun susu sih ketemukeun. Maksudna eusik nu dina jero dada naon? Aya kolbu gitu. Dibahasakeun teh osok sudur. Ayil kulubu, nah matak sudur di mana? Ayil kulubu tegas nama pirang-pirang kolbu, pirang-pirang hate. Naon ari perkara nu disumputkeun ku hate, anu mana Allah teh uningan pisan. Minal azmi tina bukstina ngamaksud. Boga pasejaan, boga tujuan. Minal azmi tina buktina aya ngamaksud ala fi'lil maksiati kana migawe doraka. Pan nyahoan. Hate urang rek ngagawean dosa rek teu teh sanajan dosa mah teu jadi di gaweanana. Pan baheula ge aya geus teu kuat pan merempeng hatena teh. Pariwayat kitu. Da pedah naon? Pedah setiap ngaliwat ka imah eta sok aya anu ngagogoler dina ranjang bari nembongkeun keindahan pakaianana ngan hargana mahal. Hargana mahal teu sembarangan bisa nyabak eta. Teu lain 25.000 ieu mah hargana ge. Jadi setiap kali urang hayangkannya teh kudu ngumpulkeun 40 dinar cenah gitu. Akhirna usaha dikumpulkeun duit teh. Gelan ladang tahlil kumpulkeun. Ladang di makam teh. Aipek teh cenanya geus ngumpul akhirna dikumpulkeun ternyata geus ngumpul datang kadinya sebagaimana perjanjian anjeun hayang duit sakit kami geus nyadiakeun asup ka kamar dikunci. Oh banyak eta hate geus kuat ya geus boga pangajaman migawe doraka bahkan geus usahakeun berhari-hari manehna usaha ngumpulkeun duit keur hayang eta. Ternyata barokah ibadah baheula ka tukang jadi sabab Allah ngalungsurkeun taufik ari pas geus naik rek naik kaburu inget kana neraka gagal ieu kaburu sieun kumaha lamun di akhirat wah akhirna dibatalkeun ku anjeunna teu hayang kami mah ieu pan geus dibayar kumaha ka bae duit keur maneh kasih udahikeun we sesana mah. Akhirnya keluar kabur kajian duit anu menang capek kumanehna dikorbankan dibikin daripada kami sieun da ieu taufik Allah tungtuna kumaha geus kabur kitu
tibalik karena awewe nu ngudag-ngudag. Daripada kami hirup kieu wae, kami ayeuna hayang tobat, bahkan kami moal hayang kawin kecuali jeung lalaki eta. Ari yeuna monggo kok lulumpatan ka Kalimati ka mana. Saking kusieun gitu. Akhirnya naon? Manehna geus bersembunyi jauh pan gitu. Ternyata beureun tatanya di mana eta pemuda eta. Da sok mamawa jeujeur eta nanti jelema teh. Ayeuna teh dituduhkeun itu cenah caket mushola. Nah, baitu syukur. Pas didatangan tadinya aya nu ngabejan itu aya awewe neneangan ka anjeun. Kumaha ciri-cirina kieu-kieu aya curi teh ngociak maot harita keneh. Maot saking naon saking kusieun. Saking kusieun. Tungtuna diceungceurikan ku awewe eta. Da manehna pokona mung kawin kecuali hayang dikawin ku eta. Akhirnya saking ku hayang-hayang teuing nepi ka tatanya, bogaeun adi henteu atawa lanceuk kami kajian kawin jeung adina. Boga cenah adina. Akhirnya kawin jeung adina. Kawinna mah jeung adina, ituna maot nempokeun beureun di ditu teh. Lah eta teh aya kideuna tah. Jadi tapak dina ibadah urang ka tukang-tukang, pangajaman urang rek migawe maksiat najan geus hareupeun. Eta teh bakal jadi wasilah Allah ngalungsurkeun pitulung ka urang. Maradak jadi sadar. Wa ya'lamu jeung uninga Allah asirra kana rahasia. Pan urang baroga rahasia meureunna. Ulah dibeja-beja ka batur rahasia. Wa ahpa jeung kana anu leuwih samar, anu leuwih nyumput tinimbang sir. Aya rahasia, aya nu leuwih rahasia tinimbang rahasia. Qala ngadau saha Ibnu Abbasin, Sayyiduna Ibnu Abbas. Saur Sayyidina Ibnu Abbas ngamaknaan sir jeung ahpas sir. Asirru ari ngaran sir, ari ngaran rahasia. Ma eta perkara tusirru anu nyumputkeun anjeun. Kana ma ari rahasia teh perkara nu mana ku anjeun disumputkeun. Pi nafsika dina diri anjeun sehingga batur teu nyarahun ngaranna ge rahasia ieu tong beja-beja rahasia ya. Ayo kau moal jelema kitu. Wa ahpasirri jeung ari ahpasir pangnyum atawa naon pang samar-samarna rahasia atau dilapadkeun ge lah jeung ari ngaranna ahpasir ieu mah leuwih rahasia tinimbang rahasia. Huwa eta ari ahpasir ma eta perkala yulki anu nibakeun ngalungkeun yulki anu nibakeun hi kana ieu perkara saha Allah perkara nu ku Allah ditibakeun diteuneun fi qalbika dina hate anjeun mimbadu tina sabadana sabada sir. Jadi ari sir mah nu rahasia mah perkara dina diri urang nu teu nyahoan teh batur ngan urang nyaho. Urang nyaho ngan ieu moal beja-beja ka batur da rahasia. Ari ahpasir mah urang mah can nyaho. Ngan pasti bakal terjadi karena diri urang. Nu nyahona ieu mah Gusti Allah. Wala ta'lamu jeung teu nyaho anjeun. Wala ta'lamu jeung teu nyaho anjeun. Annaka kana yen sanyana anjeun. Satu hadisu eta bakal nyaritakeun anjeun. Eta bakal nyaritakeun anjeun bihi kana itu perkara di kana itu emak nyaritakeun nafsaka kana diri anjeun. Naon sababna boro-boro anjeun tong boro-boro nyarita ka batur nyaritakeun kana diri sorang ge teuing teu nyaho li annaka karena yen sanyana anjeun la ta'lamu eta teu nyaho anjeun ma tusirruhu al yauma ma kana perkara tusiru anu bakal naon ngarahasiakeun anjeun hukana itu perkara tusiru anu bakal nyumputkeun anjeun hukana ieu perkara nyumputkeun ngarahasiakeun al yauma dina ieu poe. Ieu menjadi kajadian pika hareupeun ari sir mah rahasia anu geus karandapan ku urang ari ahpasir mah rahasia anu can karandapan ku urang ngan teh pika hareupeun bakal boga rahasia urang teh ngan teh teu nyaho rahasia teh naon ngan Allah mah geus nyahoan nu bakal dirahasian ku anjeun poe isukan jeung saterusna teh.
walam ta'lam bari teu nyaho anjeun teu nyaho naon rupa nu bakal dirahasiakeun ku anjeun dina poe ieu. Walam ta'lam bari teu nyaho anjeun mah kana perkara tusiru anu ngarahasiakeun anjeun hu kana ieu perkara godan dina waktu isukan. Ayeuna ge teu nyaho bakal naon isukan ge teu nyaho. Komo isukan mah, komo tahun hareup mah. Pan rahasia ngaranna ge. Wallahu jeung ari Allah. Tah, saking kunaon? Jadi ieu teh nuduhkeun ilmuna Allah mah tanpa batas. Jangkauanna tanpa batas. Allah mah uninga. Ya lamu eta uninga Allah mah kana perkara. Asror ta anu ngarahasiakeun anjeun kana perkara al yauma dina ieu poe. Allah uninga pisan kana non rupa nu disusumput ku anjeun dina ieu poe wa ma jeung kana perkara tusiru anu nyumputkeun anjeun atawa anu ngarahasiakeun anjeun kana mah godan dina waktu isukan. Jangankan yang sudah terjadi pika hareupeun geus uninga. Mata santai wae nama. Mata urang cenah ulah nepi ka mikiran teuing bayang-bayang pika hareupeun sok sieun teu dahar sok sieun kumaha. Meureun urang ka tukang-tukang dahar teu. Pan ka tukang-tukang geus sabaraha tahun baheula maena yo. 50 tahun ka tukang geuning hirup. Tuluy ge urang teh sakitu Allah geus ngayakin geus ngajamin rezeki urang nu puluhan tahun ka tukang. Tuluy ge urang teh aya bayang-bayang karaguan pika hareupeun sok sieun teu dahar we isukan. Buat puluhan tahun ka tukangnya biasa hirup, Ustaz Ridwan geuleuh tuh. Jadi tong aya bayangan pika hareupan kumaha. Gitu. Pan setan sok datang. Ya, sia teh mun kitu wae kumaha mun teu nyatu teh. Pan setan mah ngajanggikeun kitu supaya urang iman teh lemah. Tong hayo salat wae ngaji wae usah pas batur tuh banting tulang. Ya tulang dibanting-banting ku eta. Malaikat. Teu nyaho cenah anjeun. Qala ngadaw sahabatul masayikhi sawareh masayikh. Sapalih pirang-pirang guru. Sahabatul masayikhi sapalih pirang-pirang guru. Kumaha cenah ieu aya amalan kurang bisa diamalkeun. Lamun kurang diistiqomahkeun maka urang bakal bisa ngararasakeun Allah teh merhatikeun ka urang. Sehingga lamun urang geus ngararasakeun asa diperhatikeun ku Allah wae, maka urang bakal bisa ngendalikeun tingkah laku urang. Moal wani teuing hirup teh. Kumaha cenah? Faida dawama cek sebagian masayih ngadauh kana lapan faida dawama. Faida dawama tah di mana-mana dawam. Konsisten. Saha al abidu ahli ibadah. Urang pan sok ibadah urang kiki oge, sok sanajan ibadah narupa-rupa. Ala hada dikri kana ieu dikir. Lamun seorang ahli ibadah ngadawamkeun wiridan ieu wahwa jeung ari itu dikir anu mana teh Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttaliun alayya. Eta tilu kalimat eta. Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttaliun alayya. Allahu ari Allah syahidi eta anu nyaksian ka kaula ningalikeun ka kaula. Allahu ari Allah hadiri eta nu ngahadiran ka kaula aya. Allahu ari Allah muttaliun eta atu ningalikeun. Muttaliun eta anu ningalikeun alayya ka kaula. Jadi minang dibaca eta teh mun keur sorangan teh urang. Paling sorangan masuk laluasa teh ya. Bacakeun ieu cenah Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttaliun alayya. Yo diulang-ulang kurang teh. Ngarah hadir rasa eta, rasa keung sieun. Lamun ku urang dawam maca eta aana tah nulungan. Ngabantu. Aana tah nulungan hu ka itu abid. Ka ahli ibadah. Saha Allahu Gusti Allah Ta'ala barokah tina dikir nu eta maka ku Allah bakal nulungan alal muraqabati kana bisa muraqabah. Muraqabah teh merasa diperhatikeun ku Gusti Allah teh al-madkurati anu dicaritakeun di antarana supaya urang hayang boga perasaan kitu komo eta teh sakitu keur teu salat komo jigana keur salat.
keur ibadah asa bisa diperhatikeun teh lamun keur sujud teh Gusti Allah teh asa kumaha asa gok teh gitu hareupeun tapi tong dibayang-bayang gitu dah dina pada kehadiranana gitu intaha beres itu cariosan saha ba'dul masyayikh wa qad arsada jeung nyatana nuduhkeun saha al musannifu musannif teh berarti sa Imam Ghazali ieu ceuk Syekh Nawawi anu nyarahanana anu ngajelaskeunana Imam Ghazali nuduhkeun bidalikal abidi ku itu abid oke bidalika al abidah bidalika al abidi bidalika tong abidah tong di bawah bidalika ku itu madgur teh eta nu di tukang teh anjeun kudu bisa ngararasakeun gitu yen Allah teh maha uning ngapisan karena non rupa rahasia sagulak sagilek panon non rupa nu cicing non rupa nu usik hati perhatikeun ku pangeran tapi pan kudu dirarasakeun tah ku itu nu dicaritakeun nuduhkeun al abidah ka ahli ibadah al abidah ka ahli ibadah kana naon nuduhkeunana ila ayyatia kana yen ngadatangkeun ieu abid karena yang ngadatangkeun itu abid bi ibadatihi kana ibadahna abid jadi urang teh nusok ibadah kudu sabisa-bisa ngajalankeun ibadah urang ku perasaan itu teh alal wajhi bari tetep netepan kana jalan alal wajhi bari tetep kana jalan al akmali anu pang sampurnana mun ngajalankeun salat anu pang sampurnana ngajalankeun ibadah naon sing pang sampurnana jadi lamun orang boga perasaan gitu mah karena adab-adaban paling bakal di nomor hiji ke jadi moal ningali kana naon moal ningali kana hukum geus kitu mah da ieu mah sunat ieu moal make ieu moal sabab sakabeh pasunatan anu ku Kangjeng Nabi dicontohan eta teh keur kesempurnaan adab-adaban urang matak bahasana Imam Ghazali mah dihareup lamun dina naon teh lain bahasan teh lain pasunatan tapi adab-adaban lain pasunatan urang ka WC lain adab-adaban di WC bahasana teh adab-adaban diganti gitu supaya otak urang meureun rada keur anu nyepelekeun barang sunat tapi lamun dibahasakeun ku adab berarti lamun teu migawe eta teu adab urang teh pan rada neungar tah beda teu migawe pasunatan rada asa rada leutik kitu keur urang mah tapi lamun teu sopan teu adab bahasana adab-adaban termasuk adab-adaban sholat adab-adaban wudu bahasana teh diganti lain pasunahan sholat pasunahan wudu pasunahan di WC lain tapi adab-adaban sedangkan ibadah urang kualitasna teh cenah alus jeung hadena teh tergantung nepi ka mana adab-adab urang saeutik salatna ku 2 rakaat tapi eta pakaian rapi itu sirah dibulitan make udem tak di sorbanan gitu bajuna bodas gitu make sesungitan make siwak 2 rakaat lebih istimewa daripada 100 rakaat make kaos sangsang ge jadi ieu kopiah deng-deng ge paduli teuing awak bau kelek da teu wajib ieu nyengitan kelek gitu pan jadi cek paribasana lamun urang nyuguhkeun sesuatu gitu barangna mah istimewa tapi mun kemasanana barang-barang nu di Alphard kiripik teu piraot ge kiripik tapi kemasanana alus make gambar-gambaran jadi hargana 15.000 sepertina ya dibawa ka urang plastik lagi transparan jika plastik bini hargana sabaraha 3.000 gimana hese payu naon saban eta kemasan adab-adaban casing urang sing alus lah gitu jadi hargana teh tergantung urang eta jiga sora eta teh bintik-bintik kagok lah alal wajhil akmal naon ari wajah akmal teh min ikhlasin tina buktina ikhlas hiji jalan ibadah nu paling sampurna teh nomor hijina adalah ikhlas tanpa berharap nanaon hari datang mah nya eta mah bonus tah mah ngan geus lah teu dicileuk tah mah keun bae wa parogi qalbin
jeung kosongna hate min ikhlasin tina ikhlas wa parogi qalbin jeung tina kosongna hate dikosongkeun hate urang teh tina naon min sawagilid dunya tina pirang-pirang kasibuk duniawi sagala rupa kariweuh dunia teh lebah salat lebah tarawih mah teu diasupkeun teu dibawa kayak assalamualaikum kakaraha aya deui keur ibadah mah waman tamakana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh